Berat. Cek dirinya bener oge euy kamari. Masalah naon? Lapor besi teh ya. Cek aing oge. Kakarek kepikiran anjir. Cek orang ge. Daripada diubaran hapur besi mah geus si aing mending nyekal terminal. Terminal mana dicekal ku didinya? Moal ieu nyekel terminal berat dengan sekolot era urang teh era ku batur ku budak era. Nyekal pasar tuh. Moal. Teu berat ari harga besi sabaraha ayeuna? Naon jadi karena harga besinya teh nyaho atuh lain tukang kokorompong urang mah. Lain lamun ka harti urang ge jual berat euy. Naon? Lapor besi. Anjing. Ampun teuing ieu aki-aki. Saha rek nu narimana eta anjir hapur besi. Tukang kokorompong ge moal narima moal. Kok mau anjir hapur besi na tinu kieu mah nya guys ya. Anjir. Heuh ku aing mah jualkeun atuh dipromosikeun ku urang ya. Ngomong di media sosial ya. Lor, kabehna di dieu nya anu nonton pokona anu lalajo nya bilih aya nu peryogi hapur besi nya diical sareng sabogojod kieu tah. Sabogojod kieuna sadayana diical nya harga miring. Tinggal hubungi we eta nomor WA. Bilih atau misalkan pada di barter sareng entok 2 siki nya. Terus iya weh naon teh beas 3 liter teu jadi masalah. Nya biasa. Hubungi we nya. Mangga. Geus tuh. Geus ditawarkeun gua. Nya. Alam ini. Teh aya nu meuli teh moal.